Hai guys, sekarang kita lagi berada di Desa Bojongsari. Buat kalian yang ingin desanya kita kunjungi boleh ya. Kita akan datang ke setiap desa yang ada di Tirtamulya. Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Tonton sampai selesai ya videonya. Terima kasih. Nang ning ba cilu ba Pentingnya bager, beunghar, nomor 1 eta kumisna Abah. isi kurkon Kelvin Aliando. waduh panggilan anak Tung, karpet tung. Kacau, dia payung kita kemana? Siap, komandan. Aduh, ya ampar itu kan saya bikin aja. Oh, payung lagi deket dia. Ada kita punya itu di amparannya itu. Jangan saya bikin aja. Masih di urusan lihat itu masih panjang kayaknya. Bangku ya, bangku ya. Oh, itu kok untuk berapa? Kurang. Kalau aku lari dia ya, hampar orang kecil tidak masih. Masih pegangan jalan orang sendiri ngomong. Itu parah. Berarti manehna minggu carana mah loba imahna. Sabari jeung loba imahna boleh kapanggih. Ya. Ujul mah beunghar teh mah. Oh, salam dunya beunghar. Rek mah si tangis. Dia mau duit. Ulah henteu rasan. Waktu mahi ya. Lain si bereskeun bener atuh duitnya. Oh, nyampa. Loba teuing kieu jadi kagencet. Di dadat lagi tuh ieu teh. Aduh. Pernah panletik. Nyerakeun ge 50 lain 200-an atuh nongtotna atuh. Tah ge anu di mobil anu 3 karung ulah ka dikeluarkeun. Pelan sih. Pokoknya ieu urang can dumuk ditarik mana ieu. Oh, kudu cintana bener manehna sabari jeung kang urang awean telepon malu ge. Kumaha sih dah? Can jelas kita mana mah ya, bener Aja Bang. aduh nu gelo dewa ini bingung mati imang geus babaraha hiji imang ge angger kepanggih kena wae si abah aduh bergetar ieu abah ye cilung mah bencana abah mah tenang panggih deui Aduh, si atas dongkap. Jadi, ya, rasa kalau geus nyambung mah. Iya, Pak. Oh ya, kok dia gini cara mah. Oh ya, hai tenang kan penting. Assalamualaikum. temelan me lah temelan kumaha me lah Waalaikumsalam, mangga kalebet. Idi, geuning meuni ganteng calon menantu mami teh nya. Calon menantu mami pang ayana nya mangga. Salam dunya Mangga cari. mami. Turun gua turun. Waduh. Boleh ya. Pak.
Kumaha cantik, Damang sayang. Alhamdulillah damang ah. Aduh, dengan aduh neng ini hari dangke coba ya sayang. Coba pangelapan kan coba ya. Wajah aman yang kuat nges keringatan gitu. Panas. Muhun aku beli. Panasan. Mana dia? Aduh. Karunya tuh. Pokoknya boga mitohan ngalikeun wae keun antepkeun lah tong didenge lah. Ini penting mah urang duaan. Eta anu 12 miliar teh incis untuk rencana acan gitu. Entos tadi ku si Mami dipakai Shopee. Oh nya. Aduh neng, gitu mangan. Tingkatkeun we. Mengenai shopping jeung belanja mah. Incis loba atuh mah deui lah tibang karya mencet atau naon oge. Tinggal ngomong kurang mah tuh sombong amat. Bawa di tas koper itu di mobil masih 3 karung. Ngan ji apan can aya serah terima kumaha ye aa ditampinan teu ku bah embulna gitu. Wah, moal pisan moal mah. Musibah itu. Mami deui tidak lah. Nakena Bener, bener. oh. Oh, lo ngora Udah aja mah. bergetar pokoknya rindung mah. Udah turunan mah Kevin, mami mah. Terima wae. Duit pentingnya. Wah, Pokoknya pih Mami mah duit yang penting. Duit. Apaan itu tukang ojek? Now. Tidak suka yang ini kayak Aduh, ini aku diburu heula aja aku kene itu kaca. elah Menangkan asal Hah, saingan jeung tukang ojek. Aduh, enggak repot. Mau kenal pot boli. Duit loba. Aduh, bang kos itu mah ampun tenganan. Geus kemah ditambahan deui. Boro tibang ukur 12 juta TCF. 25 miliar. Kari nyokot. sombong amat. Neng tong daek. Eta mah beuteungna ge singkali hungkul tadi dieu tah tong talangan ge. Buset darurat. Pokoknya mah ibajen ieu tukang ojek oge rapi. Kelvin, mama ge Kelvin. Ya bener teh tas singkayuan teh. Bohong, eta mah bari jeung aya oge ditempel ku duit ge rata, cantik. Oh, tenang tong mikiran gitu. Dokter ge uang di luar negeri ge engkos kitu mah cetek ku duit mah. Dia angke memang pertama nagagaro wae meureun eta ih gila teh ngareuleuh cenah teh bari gagacak. Moal ieu cantik. Tenang anu penting mah dah. Ku duit mah segala hal oge persoalan rantas hal naon oge ada penting urang happy. Duh, Pin tingali. Nah, Kayo, percuma. Mudah-mudahan. Oh no. Ora, Ya lurah di turunan. Oh, eta mah nya. Kalau turunan masalah Abang harga. ada setuju. Bener. Bangke teman pertama kita kagacak wae. No, bohong. Moal Nyemual ke si Dio gitu kalau Ka Dio. Kan iya eta singkong tapi kan Pasti gitu. Mami itu udah musik. Pokoknya Mami mah setuju dah. Guys, mah kalau loba komentar deh ke Papi. Papi mah geus wae jeung si tukang ojek lah. Mami mah geus sorangan. Bener teh nya? Nya. Geus neng jeung Mami. Geus lah si Papi mah cicing jeung tukang ojek. Pokona Mami mah rek ditarima we pokona mah atos nanya. Nya neng nya kurang tarima ku Mami. Cobi ningali. duit kabeh. Ningali Papi tuh. Geus lah si Ipin mah dipundurkeun we lah. Tah, Pin tingali tuh. Oh, bener. Tukang ojek mah tahunan lah. Bener Mami. Loh, bener Pin. Duit tinggal itu duit. Coba duit mana itu? Oh, ulah eleh. Aku eleh linglung. Bener lo mana duitnya? Mana? Aduh, bener. 2.000. Duit 1 juta kurang 2.000 ang mama 1 juta iya. Bener jeung iya, bener jeung Mami ah. Urang mah Bisa kitu nya. lobaan itu, Pin itu we. Ambil. Oh, ambil Bu. Nah, gitu ona aman. Bener tuh. Wayang apa tuh? Nah, Elah, setuju henteu. naon nana? Duit deuh. Zeno mah apa namanya? Nya. Ih, dia. Macing. Wayang apa nabur aja? Settingan. Ada duit gimana? Tuh, tinggal ini
Ih, duit. Mentak ge. Heeh. Mami ge naon? Papi mah hayang ka Oh, tukang tadi ojek. nak pacar gua teh si itu loba duit nah. 5.000 cenah. Pokona mah yo. Sawah haji eta, haji anu di Bojongsari. Nya. Haji Ota apa haji naon? Haji Awan. Oh, di Kolot mah haji Awan. Urang beli. Nah, saya sana shopping deui mah ame ka ditu. Asik, mami besok shopping lagi. Antilo karung di mobil pun aya keneh. Jangan banget. Miskin mundur. Waduh. Ben hampura ya. Ada meledak ya. Duh, ayo coba. Dah. Aduh. Rusak. Iya, Mas. Ya hampura we, Ariano ge ayo sana. Aing nyari hati aja kudu liar ya ka Gunung Hejo ya lah. Tinggal dikeun ku aing di pelet. Babacak lah kita sing loba sing kawin kita membalatan nanti nya. Wah, sok saha. Tinggal dikeun liar. Ampun, tinan. Angkat. Belanja. Mami belanja Shopping deh, shopping. Tong shopping, tong gludug we udah beli teh. Moal ayeuna Ganti kareta. Kareta. Tilu. Kereta anak. Kareta. Bawa udah bojongnya. Oh, Terbang. Kayak mau di Bojongsari teh di daerah ieu kan bahasa bul jadi viral nih. Oh, Panggunganna. Mami deui Nya kok mami ka bawa. Sa Bojongsari. Pangkayana. Pangkayana tuh. Mami ge atuh hayang ngepang atuh Pi. Oh, itu tak salah. Adek kayak kan luntur. Kumaya yang ini ya mau diantepkan wae teh pasian saya acan gitu mah. Ya jong ge minta ambilan hayus nongkrongan wae di atuh mentak naon marangkat ngekeun keur ngora atuh heula. Cantik pang nyunkeun cai jo aing saridang mah teh yang emuh yang eueut. Iya Pak, aku yang panyadakeunnya. Oh no. Geus Neng, tong Neng. Keur naon urang boga si Purkon. Digaji 15 juta nya mih nya. Nya. Sebulan timang nyuguhan cai-cai wae mah. Purkon. Kon. Dia ya. Aduh bongar. Hampura. Kumasi. Hampura. Aduh. Hampura. Ah sok. Nyokot dewe cai aja pira keluar coba. Cai belaan kan sirah ampun teh aduh. Boga pembantu teh. Saya di 8 sayang. Aduh. Duh, ting, nek karunya ieu. Aduh teh manu awet tuh. Kanu tenggorokan belaan kanu kuping pandiha. Mana dia? Kanu mana? Mohon Dia. kanu kuping ya eta. Dicong ya. Aduh, ento ada. Mulus. Kunaon atuh maneh teh lalawora eta minantu mami dikitukeun disimber kitu. Aduh ilah, digawe teh simpenan atuh digaji oge. Oh, urang dibanjurnya mih. Coba Pi eta dibanjur kitu minantu urang Pi. Aduh makanya. Belit samping nih. Maka Kita ge digawe teh ulah di samping wae Purkon. Simpenan teh mih samping wae kasus si data. Urang mami nya sampingna lah. Ieu teh berbeda mah mah. Oh, kodi masuhan. Gaji oge digawe teh lain 15 juta simpenan. urang gaji. Nah diganti make celana lepis itu mah itu tuh dua bungkus sama ahim meureun make celana lepis lah. Purkon sok minta dihampura ka Aden Linglung sok. Eta suami Diganti Si beko si beko. Ini teman tuh. Oh, kapura aja Bang. Mah barik si Purkon mah. Saking pake wae tuh dah. Nunggar deui. Nunggu mami eta. Turun ganti geus ganti make lepis gitu lah. Udah make sandal jepit wae ganti sepatu gitu tuh hokos. Bapak itu dah tinggal itu. Hokos luram sepatu wae ki aduh katnya saridang ieu. Grepang muka ini cantik ya non si jaket ya. Arudang ya urang. Buka kan. Ya. Arudang ya. Aduh, ampun sih. Lagi mah beungar emang kudu uruskeun wae anak-anak ini. Aduh. Cuma beungar atuh kumaha oge. Tuh oleh taluk. Tah gitu neng. Ini geus dipara namanya ikan penting haridangna sabari jeung cai eueuh oge. Tuh meh tingali linglung. Can naon ya urusan duit mah duit pan. Apalagi pan kita can sah can naon can halal. Geus bari coba cepat lah. Ini ngerahkeun. Nya nyapinya geuning kos kitu nya Kumaha kalakuan. Ku abah mah nyosana. Salin Neng. Isin ah. Inya ieu si amat tangana ih.
Antosan lainnya neng badi gentos acuk lainnya. Guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, nih bulurah. Oh iya Jeung geuning. Pak Ulis itu. Iya geuningan. Luas ka dieu. Aya naon ya pi? Wah, si Ringgung gara-gara na lah. Ngerakeun Rasa kuring lung teh kan. Bulurah. Kumaha nya? Sok atuh papi we. Waalaikumsalam. Bulurah. Pak Ulis, bulurah. Aduh, tinggal sinarieun ja. Aya naon nya ieu teh? Bulurah ya. Mangga. Kalik, bulurah. Kalik. Jika tuh eta sampe da ibu bulurah tah. Masih ieu lah. Aduh, atuh lung. Wah, sih ah. Nih, Kira kumaha si linglung mah datang kan ieu jalan wah ieu. sopan si linglung teh. Mun teh sopan, lung nyaho teh eta. Tahu sih, bulurah asli Hampura bu, hampura. nama kan. Oke, teh ulah merah. Enak banget. Enggak panas. Hampura ini saja aja. Hampura ya. Ampun, hampura. Hampura. Kan uju eta mah linglung teh. Bulurah. Buatnya iya bulurah asli. Hilap mami teh. Oh, aduh, nama menuju keluar kotanya boleh. Mohon. Oh, bulurah. Sana menuju keluar kota ayeuna teh. Murah hawe mati kutu jadi. Nih, itu eta bulurah aku dianggurkeun Pak cai anu panganisna anu pangan geus tong nu tasis purkon sitit ajong ka bulurah pan ke banjur di aya mami aya Oh mami nu nyandak. Nya hapunten atuh nya pinggir orang nyandak cai heula. nungguan lagi gua Rame kieu. Ieu kalarasan abdi ieu ngawakilan ieu. Ti Palurah Tirta gitu. Ieu bade tumaros ya aya naon ieu rame-rame kieu ieu kumpul-kumpul kieu gitu. jadi kieu ya teh ya polis bulurah punten ya teh ya jadi abdi teh bade nampi lamaran ya teh ya si Jenong anak abah teh polis gitu udah dilamar ku lurah linglung anu bonghar cenah pengusaha da ieu ka lurah linglungna gitu polis Bang Bengharna. Salah nunya itu Pak. sombong amat Hampura ya. Lain aya digung Pak Ulis, hampura ya. Emang na Benghar teh baretona ieu mah. Segala aya di mana wae oge tetep banda lurah linglung mah pangrobana. ih ulah sok sombong lung ya jelema mah di atas langit ada langit kene kok eta harga bulurah tadi Pak usah pokona teh Hampura bulurah sakali hampura. Hampura pisan. Ya. Sami-sami di Hampura. Oh, mun ieu bade aya acara lamaran meureun ka putrana Mbah Sepul. mohon polis mohon ieu teh Ieu menikmat teu aya wawartos nya minimal ka Bapak RT, ka Bapak RW. Ke lamun aya nanaon meureun tetep abdi nu salaku aparatur pemerintahan desa lamun aya nanaon sanu nyaho pan ieu. Besi pajarkeun teroris naon ke? oh jiga nanti ya aduh hampura polis ieu teh hampura ngadadak tuh itu Moal Pak Ulis ieu teh. Bah, ieu mah lain wajah teroris lain, cuma Benghar. Segala aya mah segala naon sih bisa disebut genah lah katingalina. Moal mau katang kangerakeun eta teroris di sejabana moal ieu mah. syukur ari kitu mah pan melang ai Pak Ulis mah meureun da ceuk lobaan pan kuring warga di dieu Bojongsari Mohon, geus mohon. menangkeun minantu teh teroris itu Nyamun lang Pak Ulis mah melang jeung bulurah emang oge selaku aparatur desa mah Oh, wajar. oh halus lu Oh RT RW nah bahkan sampai sebenarnya kelurahannya oge wajar. Bila mana sesuatu teh gampang ngusutna. Ieu ai ngaran teh saha ieu gitu ya. Supaya jelas gitu ngaranna pan asalna ti mana. terangkeun lu Ari abdi mah lurah linglung. Geuning eta lurah linglung kitu geuningan eta. lurah terangkeun Eta Oh. kan mantak jadi lurah nama jadi balik ke mana wae linglung sih gitu. Aduh.
majikan lo mau anger tapi balik mah kadinya keneh Oh, lurah ini teh ngaran cenah polis. Ngaran. Sesuai KTP meureun. Bingung ke tukang teh lurah. Oh, itu benar. Lurah linglung imah meureun panggilan doang. Panggilan doang gitu Oh, kali sampura. Nah, panggil dia panitia bulura berarti ya palurah. Mohon Itu sampai pimpinan sanduk nyuhun di desa teh Bojong Sari, hampura. Lung. Tahan, Itu gitu. terang jelas ka Pak Ulis. Hampura sekali DKI Bulurah, sanes lurah. Leresan, ya Nah, hari kitu mah pan ngeunaheun pan geus dumuk meureun ngaranna saha jeung ti mana meureunan. Sok ayeuna Abah mana si putrana coba keluaran ka lurah. Heeh. Neng, ya Pak Ulis yang bulurah ya. Ya, ayo saya eta salin heula. Teuing sila. Ayo, dia. Din. Nah, tuh iya, Ulis. Nah. Nah, si Neng teh yo. Tuh, sok eta salin salaman Mi. Mana si Mami dah? Salaman ka bulurah. Bulurah. Nah, gitu. Gimana dia aja? Tuh. Oh, eta dirinya geus. Duduk we lah. Di neng, di dia. Ye, sopan itu bulurah. Bulurah. Jauh kau. Aduh. Bukan Pak. Bulurah gaya bulurah. Bandung bisa sana. Naon sirah ribut we nya? Je silingu. Naon silingu? Eta tadi teh apa namanya era bulurah isin kan yang dukut wae. Yang deket kasih neng we. Ringung. Heeh, sok atuh ai erek eta mah lamaran gara-gara gitu. Nah, heuh tah. Kitu tah meh tah. Berarti dari saksian ku bulurah. Aya nama ye anak teh jeung Pak Ulis di desa Bojong Sari. Aya nama orang ieu kan we pi. Resmikeun lamaran resmikeun meureun lamaran, gitu. Oh, ulah sampai goreng ka sebutna. Muhun. Keluarga desa Bojong Sari pan Ah, abah gitu, ieu Pi. era. Oh, nyalung. Ulah seuri wae. Nanti sering mah masih bah. Sok atuh ai bade ngalamar mah supaya jelas, supaya puguh eta bade naon eta kadinya ieu na. Ya, maksudnya Belum naon anu eta. Cincin, Cirina. tuker cincin sareng Tuker cincin eta neng, heueuh. Jeung encisna. Mana ieu? Oh, jadi si eta. Oh, eta encis. Waduh, Oh, bener percaya. Benar percaya gitu mah. Nah, gitu mah bener beres ya lamun gitu mah. Ya. Cuma beunghar. Cincin si cincin. Cincin ke heula gampang cincin mah. Buktikeun heula. Nya kedah dilebetkeun kana Oh, kasih neng. Oh, kumaha sih urang teh. Oh. Waduh. Ieu neng ya tah. Cincin teh tah. Ih, gua cek adi. Oh, eta si neng eta. Pokonan teh. Salah, Lung, jadi meleng wae itu udah. Itu Pakai cincin teh. keinginan menikmat. Pakai duit, Neng. Pakai Pakai incis duit. ditambahan itu. Emas kan bisa pakai etan, bisa pakai emas, Bro. Itu, emas Pak itu. Teuing. Oh, Digerak mas mah. Gimana kalau pakai ganjel-ganjel kantong, totalan. bener euy. Oh, masna cenah mah ngadenge mah geus henteu di gram deui, di kilo cenah eta mah 40 kilo. Begitu, Lung. Alhamdulillah buat kawin teh oke. Cuma bungarah. Jabar rina buat meuli. Oh, tong ling lu punya. No. Tah Neng, ayeuna meureunan kumaha nampi eta dilamar ku ieu ka Lurah Linglung. Entah, kumaha tinggal tergantung neng nyaminya. Jadi kolot mah. Kumaha anak. Kumaha nampi moal neng? Neng mana pipisan abah? Oh, gitu. Iya. Makasih teh bogo pisan neng mah. Bencana. Mah bener bergetar sebenarnya mah Lung. Neng teh ada kumaha iki mah anak hayangeun mah. Oh, bobohon terus nya kade Lung. Lamun geus jadi minantu Abah eta sing kaya ubara. Oh, berarti bang kaya Obat nu eta mahal. hiburan oge Oh. manggil Oh, Bero Production. Bero Production. oh gitu. Palurah Tirta. Ayo kene. Palurah Tirta mah orkesna aya, organa aya, sound systemna aya, Bero Production. Tak gitu, mantakan enggak Komplit, besi ngerek eta mangke baseball, rek hajatan, besi ngerek itu mah. orkes, rek organ, siap di dia di Komplit, Palurah bisa. Tirta di Bero Production. Tak gitu.
mengenai biaya tanggung jawab. Percaya itu mah Ari hiburan gitu. angge organ mi. Nya minantu teh. Organ Bero Production. Nya Mengadu Palura Tirta. Nya bang saya napi di dieu mah. Panggungan mewah itu teh eret. Di RT api nya Oh, pan mahal. cenah kembang lagi buahal nyalung. Ya iya. Waktu nama pokoknya mantep lah. Bener. Bener. Oh, Baduit. Loba duit. Bener percaya bener. Gitu. Ngomong teh ya. Mimpi bae aku nang calik sarong si AA di dinya ulah waka. Ulah laka itu munang. Nyepi nya can. Oh, Can can halal Heeh. itu munang. Gampang ke gaya waktuna. Wah, ke waktuna teh beda indung maneh baheula. Ya long. Tapi masuk merakeun kita ini. Oh, itu buru lah. Aya burulah. Burulah Pak Uli. Oke, mesin. Besok kapodosan wae pan urang teh. Gitu. Mana mah kita berkumis minantu bapak. Mun pura ya, pura polis ya. Tapi itu bukan kumis. Nya atur nuhun atuh pamit kitu mak abdi bade ieu bade pamit heula atuh nya. Mohon. Ya mudah-mudahan lah nya nepi ka istilahna tepi ka Waktu nama. ke lamun bade acara hajatan mah Mohon, sok mohon. mangga. Mohon Bang Polis, mohon. Bero Production ya. Mohon siap-siap. Mohon Mohon siap. ya. Mohon. Hapunten ya. Hapunten, Hapunten Polis. Polis ya, bulurah. Hapunten, Tos bulurah, diamburkeun ya. wae di dieu. Oh, sok boki heureuy, kuring mah nyalung. Heeh. Iya tuh marangga. Kanggo ieu Pak Polis. Ya geuna tong kok rek nemen aya mah amplokane ke. Ya. Susulkeun tah kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.